macam ayeuna sok ngaruseup aing maneka ditu we ulin daripada jenuh di imah kieu sugan aya barudak budak mancing mah aing arek mantah laukna lamun meunang mah tapi aing di mana tapi aing euy ieu deui apa di jero gitu aduh tapi teh di mana nya euy sadi di jero di dieu sebenarnya euy tah ieu geuningan tapi teh aya aing ngantar di eueuh atuh dangan sepatu geuning aing ulah panas teuing padahal kunci aing ka imah ya pasti budak lamun aya aing minta laukna pokona mah dari aduh jelema dik euy marangannya bener-bener di dari itu juga budak ya kalau di dieu mah itu juga rambutan geus rasa aing rambutan heula berbekal di situ lu lalu kumaha aing meureun euy ya aing kudu naik mah datar aing ada tuh aing atuh ieu hejo aing ini tadi mun aya budak mah kita resep yeuh bawa karung ja kalian amah menang loba aing naik ah mana ini sakit loba biasa kudu lomba-lomba lah minta nyaman dari kanan guys paling dah ngelai ieu hejo orang kasaan ya ambil mana biar baru lagi sawara ih cengek ieu kuat alus kieu euy cengek batur ke aing cara kanan dia cawe balikna asal loba alaheun euy aing ulin ka tuung kieu euy pegawaian ayeuna mah geus we ngebon dah mada anak pamajikan mah kudu diparaban pan usara mah ayeuna digawe henteu bingung aing geus we ka kebonan lumayan sadik-sadik ke jagung ini karayaan ini kan dia di itu kebona itu dua tan gede main lagi tahun lagi parak daun hungkul eta jago lagi can arayaan sarua nah yuk dan mereka mana euy aing nek ulin jalan anu di imah ulin ka danau danau oh aya danau anyar di ditu heeh pugu aing arek ningali kali itu cenah masuk aloba anu mancing barudak euy aya di ditu kan batur ge mah keur kebon naon euy kuat loba kieu biasa kebon jagong kacang dah bingung aing suku gawe oh digawe eureun anu pegawaian nama proyek banyak itu dan eling aya bener aing nganggur daripada udah nganggur cicing beneran anak pamajikan mah kudu diparaban bener sarua saya rambutan mung aya atuh keur lempang aing teh rambutan aing rambutan geuning ya aing ngalap di bari liwat katanya udah nu bogana heeh mun ayeuna mah aing mun aya nu bogana aing moal bisa ngalap sami lumayan jeung aing ka ditu ka danau wah aing loba ngurusin ieu sugan anu mancing soalna anu rek meuli jagongna jeung kacang bukan oh nya tuh aing mah sugan aing barudak ditu ngeur nguseup aing nek laukna candi kudu kebon itu tuh oh di candi ke ngareponna kebon itu tuh oh geuningan da geus aruga padahal parare proyekna diprep-prepkeun nya daripada kegiatan nya kieu ngebon kada atuh aing ka ditu nya aing dik aing ka danau ari semua milo kajeun
Aing tempo kali itu si Andi aing ngobrol mana sugan pisi rek dijual jagong lagi mau ayam mang uha rek meuli jagong ngomong ka dieu jeung kacang jadi aing sambereung si Andi si Andi mana yuk itu tuh Ayo, aya info. Info naon euy? Hah? Info naon? Duiteun. Duiteun naon? Hah? Aing keur ngebersihan kebon. Bener kebon yo. Naon? Aya bandar beli jagong. Sak bandar saha? Bandar uha. Monggo aing mah. Bandar itu mah ngawak. Jalan gawe bandar duit eueuh teh. Oh gitu. Aing pernah barang dibawa duitnya teu dibayar. Bandar tambah. Aing mau dijual. Yang aing mah nya ku bandar gua mah kajian kuang diduruk si aing. Nah, atuh diduruk mah. Ada bandar teu bener sia teh mah. Maksud aing mah rek dijual ya. Yang penting sia aing mah Ambu aya kira teu bener. teu bener bandar mah aing pernah ke Bareto ngebon ngebon cengek. Cengek di bawah heula. Aing teh lagu bayar teu dibayar. Nah, DP-an lama duit di heula gitu jagong paneri aing mendingan kieu gawean bandar duitnya cokot di heula barang jual ka batur gitu ayeuna mah Ade gitu mah. gitu kali-kali kemana eta Bener teh kira-kira cek mana yang bandar uhana? aing geus pernah Berarti urang gawean we bandar. gawean duit cokot di heula engke ieu ieu nana jagongna jual ka batur bandar gitu mah Nyang saya kitu mah kayak kuaing gawean bandar. aing keur bebersih keneh Aing keur itu deh aing coba deh aing. Aing balik ke lawe nama bandar pasti kada nyamperkeun deui ka imah ya wah kumaha ge wah aing cek si Andi mah duitna pentah heula we nanti aku orang jual ke batur aya aing boga duit pun aya kitu mah aku mah ge jadi euy anu nyakeun masalah jagong teh nar mana jagong teh aya di ditu di kebon mana ya handap di ditu kali heula tuh aing bukan lagi bieu aing capek ya silakan aing puguh ngaborong lamun saya nama nunggu pan kamari duit mah aya mah nama kamari pan isi bere jagong lah gede kan oh duit teh ya heeh duit mah nama aya ke banyer ayeuna panjer lain sekali balik isukan weh panena isu dalana heeh kudu bandar we sok arek isukan da ayeuna mah bisi rek hujan lama tergantung urang ngalamannya heeh aing panjer lainna heeh sabaraha di panjer tuh 100 atuh nah aing panjer heula ku aing 100 heeh kayak kurangna sesana kayaknya kayak gitu mah siap isi rek tempo ayeuna anjing urang mah balik le pokona kebona lah urang mah rek balik halus teh kebona halus sabelah di itu pokona mah ieu nu belah dieu heeh kebona si Andi belah di itu urang mah kebona belah dituna nya geus rek lepo atunya heeh balik pamajikan tadi pesan ka urang sina meuli beas siap tunggu salunya ayo siap nuhun jendarnya siap lumayan aing bawa duit cepet jagong mah aing jual ka batur cek si Andi ge bandar masuk kara bener ya nah kamari ge manehna meuli cengek geuningan dibayar mau ka ditu manehna paling ge manehna ge isukan pageto isukan ku teu heulaan nyokot jagongna urang halaan duh tiis bener euy angkalan galede di pas ketinggal di danau na ieu kebayang aing mah niskeun pikir teh genah bener di danau aing mah pokona mah mun si Odi menang lauk arek menta aing laukna bener euy daripada di dieu menikah ka sawah kieu kaleuweung ieu itu juga si Alek tuh juga dibuat gitu wah kegiatan juga aja aing di proyeknya kegiatan ya proyeknya ke juga si Alek ya kan gitu nama budak teh alih profesi juga aja baik ajin bener nya aing kieu da teh geus teh digawe di proyek bae ka sawah we da aing boga sawah sakieu-kieu teh nanti kolot aing nya teu ku aing ku saha tuh ya naon deui yang penting mah ayeuna mah usaha nu lain ieu berarti nyawah we anu mah ayeuna arek ka mana maneh tuh aing dek ka danau bukan aing barudak maksudna mun anu
Masuk aya wae da nu ngarusep di dinya tadi danau mah. Sok musuh po gawe sok mah. Heuh, pasti gana aya. Peta. Heeh. Aing jarang di mah euy. Heeh. Sama Sangat ngajak. Engke aing geus beres ieu lah. Kudu ngadian ningali ai maneh ka dinya mah. Heeh mah. Sama milu mah. Ayo ke aing nyusul. Pagawean can angges tata bener lahan senal Palesang. kalesang. Dah eta si Alek euy. Proyek eueuh jadi nyawa. Si Otim nu eueuh bakal kang museup cenah. Tuh si Otim teh itu geuningan make payung goblok teh. Gaya museup mah teh. Aing sabeurkeun ah. Duh, goblok. Semenang-menang wae anjing ah. Euy. Menang teh laukna. Cara aing. Ieu ais. Eueuhan goblok tuh. Mau gawe. Musuh sareng bukan bong. Aya tuh. Nah, aing menang rambutan tadi. Di mana nak? Ya. Tadi di liwat. Aing mah. Sorangan ka dieu. Ya sorangan wae di. Ya nyalah sorangan. Baru dak mah geuning si Gasi. Ini Alek. Si Gani bajing si Ani Bangkon. Aing amruk gitu geuningan nyawa. Darekan sia hunggul amat tiem. Kerannya aing. Oh, bener. Aing nanya bukan gitu. Boga. Nah, aja aing bukan gitu. Itu menang kan? Encan. Aing nek menta tadi nama coba aing Eueuhan. mana? Teh, mata. Apa nama kenaon si aing nanya. Empo. Atuh dah sia mah upan aja mah keras. Tapi Pakan hati. paket untuk paket cacing. Yang tapi ka kiamat mah menang lauk. Oh nya. Dari hakanan rambutan mah hakanan lauk. Hakanan si anjing aing tah menurut ku aing hakanan rambutan. Berarti aing salahnya. Alah, mau menang gentang kege. Aduh, udah diganti tah. Udah anak. Ku cacing. Oh nya. Bener. Aduh, goblok. Anjing. Pantes mau menang. Mending balik bae mah. Aisyah tuh menang mah. Aduh, kita tadi namanya mau gawe. Ajukan Arek yang tanya. arek mata lauk. Aduh. Menang euy. Aisyah can menang mana aing bingung keur masuk upana salah. Karena make rambutan pentil deh. Kuduna cacingnya. Cacing atau bancet. Arek bener. Benar. Ayo beresan mau menang. Ayo deui we. Ayo. Urang nempo ieu we. Nomor naon? Tuh kali itu kukulilingan. Ayo. Daripada situ menang-menang jeung aing. Iya mah. Ayo. Bapak ingat ah. Ya bapak ingat lah. Bapak ingat panas aing. Ayo. Aduh. Gagal lima euy. Aduh, balik cicing aing mah. Goblok. Ngusep teh gagal euy. Balik aing pangbalikeun siapa? Ayo tuh ah. Balik ke sana mah. Nasib. Adah. Gatot lah.